Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا tidinya Nabi kawitna kana tarajenitihna kalangit dunya kawitna mi'raj tea kasabatna pendak sareng Nabi Adam teras bae uluk salam sosonoan silih alam ayana di eta alam manjat ka langit kadua cara nu tadi sarua pendak sareng Nabi Isa uluk salam sabiasa kalangit katilu asup pendak sareng Nabi Yusuf anu kawentarkeun kasep sadayana pada resep Kangjeng Nabi naik terus kalangit kaopat abus pendak sareng Nabi Idris salam jeung wilujeng reres kalangit kalima nindak sareng Nabi Harun pendak haturan nu nembe pendak anget bingah teh ngadadak biur deui ngawang-ngawang kalangit kagenep datang Jibril mundut muka lawang jeung Nabi Musa patepang Allahumma barik lana في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Jibril teras miwarangan kalangit pitunya rengan didinya teh ara mengana ringgalan pemandangan pendak jeung Nabi Ibrahim dina korsi babun naim marunjungan sasalaman bari teras garuneman Nabi Ibrahim wasiat bejakeun ka kabeh umat serta pek jieun azimat amalkeun sing pada hemat mere tataneman surga lantaran taneuhna lega caina curcor teu bangga kari daekna sing lega binihna mah geus teu birek la haula geura pelak subhanallah oge pecak teu samar deui geuraprak ieu wasiat teh nyata piraku hanteu kaharti sok sageuy hanteu kabita mun urang asak panyipta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sareng disandingeunana aya kaum warna-warna aya nu bodas raraina cekasna kabina-bina aya nu kotor saeutik dina raraina teh sidik teras dikumbah tur apik jadi bersih teu katitilik misil kaum anu dosa
tapi na boga rumasa teras tobat sabiasa dosana leungit teu nyesa. Malaikat Jibril mihatur mangga ka Baital Ma'mur, urang netepan pun dulur gerak engke ngaburudul. Unggal poe gunta ganti 70.000 pasti, serta tebaralik deui tah kitu anu kawarti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lajeng deui naek kebat ka Sidrat Muntaha tempat, horeng eta teh syajarat jeung ngocor bangawan opat. Nu dua bangawan batin, dua deui mah zahiron, nyaeta purat jenengan nu hiji deui naelan. Lajeng mangkat ka Kausar, malah ka surga pelesir, agreng teu bisa kataksir ku cipta moal kasasar. Lawang surga ditulisan, ringkes unina nuduhkeun, saha nu sinqoh 1% dibales 10%. Ari anu ngahutangkeun karena Allah didasarkeun, ganjaranna dicadangkeun 18 nandingkeun. Kitu maksudna nulisan sinqoh jeung nganjukeun benten, margi nu anjuk-anjukan galibna nu eueuh pisan. Sinareng mendakan anggur, gedena teh matak guyur, sami sareng timba sumur mungguh kaol anu masyhur. Sareng aya manuk surga, gede alah batan kuda, dagingna raos kacida malah Kangjeng Nabi nedda. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Teras angkat ka neraka siksaan anu rohaka, cawisan jalma doraka di dunya hirupna murka. Biur deui ngapung mangkat dugi ka mustawan tamat, namung Jibril enggal ngejat ngundurkeun diri teu kiat. Jeung Nabi ninggal pameget dina cahya arasy lebet, Gusti Rasul banget kagetna jalma tawa malaikat. Horeng nyontokeun jelema anu hirupna utama, ngawula ka Ibu Rama pendek nyepetan agama. Teu kendat nyantel manahna ka masjid salalamina, mangfaat bari calikna ibadah lain teu guna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lajeng nu maha iradat ka Nabi maparin pangkat, luhur teu bisa karunjat jadi mustika makhluqat.
tegas mukakeun hijabah ka nabi pangkat habibah bisa ningali zat Allah dilebet ilmuna Allah dilebah dieu aqaid pasang bilih kupur ba'id jungkel kangjeng Nabi sujud ka Allah nu wajib wujud dawuhan Allahu samad he anjeun Nabi Muhammad geura cengkatina sujud pek naon nu dipimaksud geura sebutan ayeuna boh bangsa dunya barana tawa pangkat pangluhurna tangtu kana diqabulna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami tidinya kangjeng Nabi teh unjukan kalawan rintih namung pamundutna aneh teu disebut ngan merenah piunjukna ku siloka ka Allah nu sifat baka ya Allah anu rohaka maparin anu teu sangka Gusti teh nutos masihan titel ka para utusan ka Nabi Musa takliman Nabi Ibrahim khalilan Nabi Daud diparinan alanta lahu hadidan Ari Nabi Sulaiman ku sakharta lahu jinnan Nabi Isa dipasihan Injil wa yuhyi mautan sakitu ringkes unjukan jaba nu teu ditataan Gusti Allah ngawangsulan nya bener kitu pisan tah anjeun ayeuna pisan dijieun pangkat habiban tegesna pangkat kakasih lian eta naon deui teu aya pangkat nu leuwih tah eta ku anjeun galih sakalian diistrenan salat fardu ditibanan jumlahna lain lumayan 50 kudu jalan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Gusti Rasul teras mulih malah sareng Jibril deui Nabi Ibrahim pendak deui namung teu pati noli pendak sareng Nabi Musa teras anjeunna mariksa kekengengan naon kersati Allah anu kawasa dawuh Nabi puguh bae kengeng perkara nu sae salat sapeuting sapoe 50 kedah bae dawuh Kangjeng Nabi Musa sakitu mah moal bisa umatku ringge perkasa teu kuat teu bisa maksa ayeuna mah kedah mulang unjukeun nyuhungkeun kirang margi kacida salempang umat Gusti bilih mungpang Gusti Rasul ge mufakat teras mulang deui geuwat unjukan ka Rabbul Izzat bilih umat hanteu kiat teras dikurangan 5 mung tetep teu ditarima
teras deui kurang 5 angger teu acan sugema kitu bae satuluyna dugi katinggal 5 na namung dina ganjarana tetep sakuma asalna. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Tidinya mah teras mulih jeung para malaikat panggih. Para malaikat ngadawuh Gusti kedah bil hujamah kocapkeun nabi enggalna ka langit dunya tepina ninggal kabeh handapeuna kagetna ka bina-bina aya sora sing jarerit hebat alabatan jerit jeung poek haseup dedemit emutan ge matak leungit dawuh Jibril eta sora setan keur nyiliwuri ngagoda umat salira maksudna ambeh kaliru poho kana bakal maot teu inget alam akhirat sumawon bekel dilanrat engke di poe kiamat kocap deui Gusti Rasul dugi kana tempat asal Baital Muqdas nu awal tunggang burok deui mancal ngajugjug deui ka Mekkah di jalan mendak kapilah aleutan onta ti Mekkah entas dagang tinu jauh kocap geus dugi ka Mekkah dina wengi eta keneh sumpingna samemeh subuh padahal lalakon jauh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.